Acan namanya dijurungkeun tadi enjing mate bingung centeh. Ya dek muli temanya kudu apa? Oh. Keur kitu si Uten pok cumarita. Oh, ten Maiti. Oh, di dia ning. Cek si Uten bejeng melong ka Maiti. Bah. Nu tedamang sa. Bah Wiranta tuluy cengkat bejeng peperengkelan pok nyarita ka si Uten. Apa oi. Dan Hah? Abah jadi gitu, abah nyariosna. Naon abah jadi dinosaurus? Uten naon maneh Uten? Sanes somna siapa jadi gitu nyariosna kunaon abah? Eta nanti koro ka dongdong. Si Uten ku aya wae eta budak. Uten. Jijing Mah Haji kan itu kana mobil. Cek Pak Haji eta bejeng ngajurungkeun si Uten. Sumun do Pak Haji. Si Uten ngaleos di tempat-tempatan. Urang surti yen Pak Haji beunah yang ngomong ka Maiti tang tuna oge aya si Uten kalaragok. Dan di mata Pak Haji mah anger we si Uten teh sok sanajan bari jeung capetang oge da anger main teh pamikiran mah budak keneh. Ingis ku bisi rempan ku ka hariwang ceun kabuka saacan waktuna si dibejakeun ku Maiti atawa kaceplosan nama Iti yen si Uten teh budak bumirda. Abah, ieu teh juragan haji nu cek mak teh ya. Ai sehat nama sehat katempo awak nama tapi dina ngomong jeung dina leungeun masih kena peperengkelan tur taleumpangna oge gejen. Mate bingung centeh. Mak piraku centeh kudu lempang centeh abah ka lembur. Teu perak teu bengol-bengol acan centeh mak teh. Cek Maiti bari ngahalang geus bari melong ka Pak Haji Hamid. Pok atuh Pak Haji nemalan. Ke. Apaan ti heulang geus dibekelan ku Pak Haji duit ti sinden teh anu 500.000. Nasib sadayana. Kalaresan juragan haji kumaha teh da. Dianggo mayar we ka dieu sapali atos beres. Mate kaduh sesa 75.000. Ning eta aya tukang ongkos. Namun kalaresan tadi enjing. Tadi si Hakim kaditu nya dikerowok we ku si Hakim dicanak ti teu da anjeunna bade ka Jakarta. Hah? Hakim datang ka emak tadi enjing. Nyenak duit 75.000. Sumun tadi teh juragan haji kamat teh maksa tadi teh dasa mali unggal dinten ge bulak balik ka dieu anjeunna teh mung saprakna teu aya di ruang ICU anjeunna teh jadi sering ka emak da cenah ka ruang ICU teu aya kamat teh mamaksa naroskeun ka mana cenah itu si Uten. Cek mate boro-boro apa mageta apa cedek gitu. Nya bah bias bah kumaha we bah. Nya Si emak eureun heula ngomongna sabega pegatan bieu ku Abah Wiranta geus kitu mah si emak nyusul tepus di caritaan. Salajengna atuh anjeunna teh nyarios mobil gituan teu talarang mah teh. Da aya unggal dinten di dieu tadi ge aya di dieu tadi enjing teh. Ngan anjeunna nyanak artos di emak teh maksa centeh buka sakieu deui urut babayar ka rumah sakit centeh. Aya 75.000 dicanak ku ajeunna sadayana juragan haji. Nemawi mati ayeuna cek si Abah teh di dieu. Bingung aja kuwi teh kitu. Da sini ku si Hakim dicanak artos da Abah. Leres juragan haji 4 jam mate di dia nungguan saha tuh mate. Nyaah teuing deudeuh teuing mah. Gelo eta
tanya Den si Hakim jeung si Acep anjeunna teh maksudna bade ka Jakarta cenah mah ayeuna teh Semun bade ka Jakarta cenah ayeuna teh bade kandeng mirada duka bade naon cenangan bade nebus-nebus kitu lah mama tayang apal cek mah teh tadi si Hakim nemong-nemong balatian pasti kene kumaha teh artos teh juragan cek mah itiar teh jeung ngaluncelang ku Cimata jageus kitu mah Pak Haji Hamid atuh buru-buru ngaluarkeun duit keur ongkos mah ampurannya abdi ieu nyenak mobil nu Neng Mirda namu mah moal tiasa dijajabkeun ku abdi teu bikin kalemur hayu wae nama naik heula kana mobil ku abdi dijajabkeun ka kebon kalapa tah di kebon kalapa mah kana umum we kalemur tah ieu artosna juragan Haji mah teh berat nyuhun berat tanggung berat tadi makan dandanya apa duduk abah kan baik ieu mak bawa ngan omat pisan di jalan dina jero mobil tong loba curita carita jempe we ulah ngomongkeun si Uten budak Neng Mirda jempe we mak mahnya nya mama mau nyarios ayeuna mah ngan untung we si Uten gede milik dipikanya ku juragan Haji nya mah alhamdulillah nya panginten mah pamunut Pak Haji mah tong nyarios nanaon na mobil hayu we anu dijajabkeun mah ka kebon kalapa tidinya mak naik bus ka lemur jeung abah atunya lamun teh meratang ka lemur sahasa naroskeun ke jempe we tong wartos emak tepang jeung abdi di dieu mama nyarita mah mengeus era ku Deni era ku juragan Haji ku juragan istri jadi karunya mah teh ka si Uten itu tindakan mah teh salah Den nyakeun wae mah mudah-mudahan masa papaos tong meunang kapangaruhan ayeuna mah moal Den ai kamari mah basa maka ditu ngomong ka Neng Mirda teh da sidikan si Hakim atuh lamun mah teu ngagugus si abah dek dipaehan ku si Hakim ku balati batak mah teh kumaha we carana sanes mah ya anak kitu jarakan aja apunten keun bae mah tos we ayo tuh enak naik ke kana mobil ayo yuk ku abdi dateukeun ka kebon kalapa